cing paksakeun tuluh-tuluh oge salat isya heula salat hajat heula perangan ka hoream jeung si kedua teh aya nu nanyakeun cenah cepot naon cenah manfaatna salat ngan ukur kitu we nyeuman samak cepot cenah bisi teu apa cenah nu sok salat mah diancam neraka we teh keur jelema nu sok salat nini aki-aki mau ditarima di sawarga maka deh itu mikir sia mah sok di mana Qur'anna atau hadisna di sawarga aja lemah montok itu hartina teu taat cenah naon manfaatna salat atuh pedit teh pinter kodek aya ti pangeran hayang terus rahmat pitulung aya urangna pedit gawe pedit ibadah. Mudah-mudahan eta ilmu anu geus diwiridkeun ilmu nu geus kapibana teh cing bisa ngamalkeunana kalayan eta ilmu dina ngamalkeunana teh anu ikhlas anu ridho sanajan anjeun ayeuna muncul di tengah-tengah masyarakat sasat dipercaya jadi papayung agung ieu negeri muga hidup eta kerajaan atanapi kapangkatan teh eta oge mangrupa alat pikeun pengabdian ka Gusti nu kagungan urang sadaya. Leres di malam. Syariatna nyaeta ka nagara jeung ka bangsa pe geura wakafkeun jiwa raga anjeun. Pinuh ku pengabdian. Sabab lamun jelema pinuh ku pengabdian moal lepas tina pitulung anjeunna tingali dina Fatihah pan memeh wa iya kana stain teh iya kana budu heula nyaeta pinuh pengabdian leres ngan kade da urang mah jelema ai ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajin tara kapake isu geura empek jeung nu jadi dulur tah jeung patih geura saling wasiatan saling bejaan dina bab anu bener abeh hirup henteu rugi laras tingali dina wal asri manusia bakal pinangih jeung rugi demi wanci laras nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sobar cing jadi jalma anu mineng syukur cing jadi jalma anu sobar jeung tawakal teu mengenal lelah teu ngijing sila bengkok sinemah da hakikat nama sabenerna urang sanajan diugung-ugung jadi raja tetep hakikat nama pimpinan urang nu pangluhurna teh rakyat. Coba pikir lamun eueuh rakyat narek mimpin cucungu leres di mana-mana aya rakyat anu nemongkeun rasa kaprihatinanana tah urang salaku papayung teh kudu sagansangna ngagunakeun lengkah anu konkret proaktif kumaha carana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernagara kalayan anu leuwih demokratis diestokeun ama diestokeun anu teu dipikahayang ku rakyat dina zaman kiwari teh KKN korupsi kolusi nepotisme tak maneh oge ieu nepotisme raja lanceukna patih adina ngan di dieu aya positif negatif
artina ayah hadek jeung gorengna lara anu teu dipikah hayang kuraya teh dina KKN teh dina nepotisme teh nyaeta ngajadikeun dulur jadi patih bari jeung lain ahlina bari kaituna teh ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa nyaeta pisan anu teu dipikah hayang teh lara tapi sanajan bari jeung dulur ari ahlina dina eta widangna bari jeung teu ngarugikeun sabalikna malah nguntungkeun ka nagara jeung ka bangsa eta mah teu jadi pasoal malahan hade we anu aya daun pangarsa kitu ayeuna atuh ama ngarasa bagja ama asa diangkat harkat darajat ku araranjeun ku ayana anjeun dipercaya muncul di tengah-tengah masyarakat kudu bener-bener ngadek sacekna nila saplasna kudu nya ceuk nyana kudu lain ceuk lainna kade ulah nu lain di nya nu nya di lain dawuh kaula nu sabab dina zaman kiwari nyaeta kolot baheula geus ngabejaan kade cenah urang tina hiji waktu mah bakal panggih jeung hiji zaman Quran kari tulisanana nu ngaji kari haleuangna nu dakwah kari pertengtangna tapi kamiskinan jeung kajahatan beuki ngaronjat malahan di mana geus aya dajjal ti belah kaler anu panonna ngan hiji panon poe geus bijil ti kulon tah eta ciri tanda-tanda kiamat geus diambang pintu soal kiamat mah teuing gede teuing leutik rupina ngandung hartos eta ama pasti nu dakwah kari pertengtangna Quran kari tulisanana teh loba jelema anu mangmang anu ragu-ragu karena eta ayat-ayat pangeran nya eta jalma loba nu ngabalieur tina ayat-ayat Allah malahan beukiriab Firaun ai pir teh hartina ngajauhan ari aun teh pitulung jadi loba jalma anu ngajauhan kana pitulung nya ai dina rencana jeung ucap mah neangan rahmat ngudag-ngudag rahmat jeung pitulung teu beda ini ti imah urang mamawa kecrik maksud mah dek ngalalauk tapi initna adon kaleuweung atuh lain menang lauk kalah menang lonok turun ti imah ngagejilig tina golodog mamawa gantar maksudna mah dek ngaju rahmat anu dirojok sayang engang atuh puguh we nyeureud tah dina lebah dieu ieu teh salah kaprah ai dajjal ti belah kaler nyaeta jalma anu geus mopohokeun kana perkara akhirat jadi anu diudag-udagna teh ngan ukur urusan dunya we wungkul nu matak panonna hiji ari eta cenah panon poe geus biji ti kulon ai panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh sabenerna ayeuna teh geus sumener ka urang barat hahargaan kumaha ceuk dolar budaya-budaya urang barat geus nyeret ka urang malahan dina lalajo eta seni teh lamun teu bari mabok teh teu afdol timbalan jeung kahirupan teh nyetak soal kadaharan bangsa urang teh geus gengsi ngadahar kulub talus bangsa urang geus gengsi ngakan kulub sampe jeung hui dan nu dihakanana teh ngan ukur hamburger fried chicken
dan King Donat hotdog pisah jeung sajabana nu matak panyakit oge nu datang teh ala lanyar we jeung tarereh modar deui da budak ayeuna mah teu nyaho naon ari bangket weh bangket geuning biheung nyahoeun putri noong biheung nyahoeun ka timus katiluna soal budaya leres ai budaya urang diharamkeun ai budaya deungeun dimumule di Malang tah sedengkeun martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budayana geus awut-awutan bangsana ge rusak ya di Malang tah bangsa urang teh geus sudog-dog tinggal iga hartina jati geus kasilih ku junti waduh jati kasilih ku junti bener geus tibaralik bangsa urang teh geus kerdil otakna kana alam modern teu nepi da puguh sakolana geus sametinya animisme geus tinggalin akhirna guntang gantung aya we nu ngajak breng asa dibere 50.000 we milu demo bari jeung teu nyaho maksud tujuanana kerdil pan ta urang oge salakuais pangampi omat anjeun ulah kerdil otak sabab ditinggal kasang tukangna bangsa urang teh karek nepi kana kuantitas jauh keneh kana kualitas di Malang jauh keneh malahan ku kerdil-kerdilna ieu tangkal kai diletik-letikeun dikerdilkeun disebut bonsai alus keur papaes tapi lamun bangsa urang ti mimiti pupucuk pamimpin nepi ka rakyatna geus kerdil cilaka tah kitu syukur ama ayeuna nempo nu jadi anak geus menjelma muncul di tengah-tengah masyarakat umat eta kapercayaan ulah diselewengkeun ulah ceuk urang wetan mah aja dumeh aja neko-neko sampean geus tibaраlikna bangsa urang geus sok inul ngageo-geo bujur pan ribut geunjleung ya leres nah anu ngageo-geo jabatan nu ngageo-geo kakawasaan diantep nu matak ai kajahatan teh di dieu aya dua alternatif hiji anu disebut blue collar crime nyaeta kejahatan anu dilaksanakeun ku manusia kelas teri meling TV meling radio modalna obeng jeung bedog moal pati dengdek ta nagara kudu kitu anu kadua nyaeta anu disebut white collar crime nyaeta kejahatan anu dilaksanakeun ku manusia anu berkerah putih anu berdasi turun mersi ungah mersi pagawean ukur korupsi lain obeng lain bedog modalna teh pulpen digitek-gitek sakali ngagitekeun pulpen duit negara duit rakyat pindah pan kana rekening pribadi dengdek ta negara ayeuna inuman keras geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung pemuda geus teler narkoba narkotik jeung sajabana sedengkeun tanaga nu panggede-gede na teh budak ngora nyata pemuda di mana pemuda geus taleler hartina bangsa teh lemah bus anu ngajajah babarita leuheung keneh deui leuheung keneh barudak dadalik degan mabok lantaran nginum tah nu leuwih cilaka mah nu teu nginum mabok kakawasaan mabok jabatan jeung sajabana paduli batur ka jejeg paduli batur ka siku asal manehna meunang nya malahan dina ibadah lagi jadi misleuk rajin nulung bari mentung rajin mere bari neke
Rajun daek nganguskeun masjid nu boga masjid di harewosan celikna ulah salah milih gitu nya jadi mislek ibadahna sedengkeun pangcilaka-cilakana manusia di mana geus mislek tina ibadahna timala da ibadahna ka pangeran atuh lain la ilaha illallah la ilaha illallah teh geus loba pipinding geus loba hijab nu matak sekolot paheula cenah di imah teh ulah aya gambar jelema ulah aya gambar jelema di rorompok lain imah itu tegekeun ari agama mah universal nah di mana tadi hulu ibadah ka Allah digamarkeun Allah teh ngebentuk jelema leungeunnan irungan ngahaya malaikat irungan leungeunnan nulung ge ka jelema teh nempo rupana kadang-kadang dumeh rupana goreng patut tetulus dek nulungan teh da geuleuh beh dieuna pipinding beuki loba deui kumaha dumeh beda agama teu ditulungan cilaka beh dieuna pisan sanajan barisa agama beda golongan jeung aliran teu tulus nulunganana loba pisan eta pipinding tah aya gambar jelema teh ulu eta malah dek nulungan teh aya jelema katabrak motor cing cenah tuh sampeurkeun tulungan ku maneh ceuk dununganana bujangna ini tapi tanyakeun heula agamana naon kitu datang teh ka jelemana maneh agama naon Islam balik deui tanu rek nulungan teh Islam cenah Pak tanyakeun golonganana Persis NU balik deui ai maneh Persis NU balik deui NU cenah Pak tanyakeun NU na PKB atau P3 ini deui ari maneh P3 atau PKB abdi teh P3 cenah Pak tanyakeun P3 na Hamjahas atawa Jainuddin MZ wah kaburu modar atuh goblok eta dek nulungan jelema nepi ka loba pipinding la ilaha illallah tobroskeun atuh kul bejakeun ku sia ka Allah we hiji kitu hampura bisi anjeun jadi raja salah tincak sing lapak di sakabeh golongan malahan anjeun teh sing jadi hiji pamimpin anu keur direncana ku para ahli anu aya di kampung anu keur nyumput bunik dinu caang nyaeta nu di Arab ku eta jelema satria piningit anu bakal bisa mimpin negara nu sabenerna nuhun amat mugia eta fatwa jadi jimat parepeh kadege putra mudah-mudahan bae nuhun sawang suna kitu teh bubuhan ke anak murid bisi lepas teuing maneh bisi teu kontrol teh sabab dina zaman kiwari dina alam modern kiwari aya keneh panjelema kanibal jelema beuki daging jelema si Sumanto ngali kuburan nini ping-pingna diala dibubur geujeuleuh saja jagat eta malahan ayeuna ge can kaluar ti tahanan si Sumanto geujeuleuh sabab aya kanibal ya coba nah aya nu ngakanan ke sang rakyat na lain kanibal gitu da leuwih teh gitu pangna ku pangeran dijadikeun aya kajadian kitu teh keur nyindiran kamararaneh ayat-ayat Allah ngan teu tertulis teh
dibaca anak kudu genep ayat 835 ayat leuwih eusina untuk orang-orang yang berpikir atuh teu malah likir nuhun nanging ieu Purwadi haturanan linggih teh memang aya maksud pribadi kumaha anu mawe kaula teh hoyong gaduh bojo bagja Purwadi katuranan linggih teh aya sanes kaula teh maksud bojoan hoyong kasakseni ku sepuh kaula sajroning jadi raja teh teu acan aya anu aya disagigireun kaula lamun hoyong kaula nginum hoyong aya nu nyayogikeun lamun kaula sare hayang aya nu marengan nyaeta pikeun batur pakumaha pikeun pakeyek-keyek leungeun paantai-antai tangan dina mangsa keur nyorangan kaula nungkang jeung rama amuy bagja geus mangsana geus waktuna malahan katerangan ge ngabejaan ka kaum lalaki empek maneh gerak kawin da geus dewasa ieu teu hiji dua teu dua tilu teu tilu opat wah urang opat hiji gitu asal ieu mah katerangan ngabejaan maneh salaku lalaki pamimpin ti eta awewe naon sababna kudu kawin supaya maneh saling asah saling asih saling sengitan saling pika asih teh ya nuhun malahan sing menang jodoh teh anu nitah nyanung ka maneh wah nah teh amat teh naon entong dipaseaeun teh margi dina waktu eta katerangan teh dihenteu-henteu oge hate awewe mah loba teu mikeun teh kana eta katerangan teh bujeng hinga make jeung kudu nyanung karek dulak delek ge pan loba nu nyakar ieu mah kitu menawi malahan ai wangsul kilir tepan ih si eueuh kabentet kitu keke naha kaula kedah gaduh bojo kanu nitah nyanung hartina eta awewe teh soleh sabab eta awewe bakal ditempatkeun di sawarga Firdaus jadi sawarga Firdaus teh pitempatkeun awewe nu nitah nyanung ka salakina doh malahan ama naon tatangga kaula mah cenah kajen teu ka sawarga we tibata dipangyanungkeun mah da ieu anu dimasalahkeun teh ngeunaan poligami dina waktu ayeuna di urang kumaha teh sabab loba nu teu satuju karena ayat-ayat Allah henteu kufur ngaranna nya jigana kajen disebut kufur we jeung tibatan kudu ridho dipangjanungkeun mah nya kumaha ieu supados ulah jadi pacekcokan eta poligami ieu atuh urang kana pokok heula agama ngabejaan ai milih pijodoeun teh nu kumaha mun lalaki nyaeta milih pijodoeun teh tingali heula agamana naha dina agamana teh manehna geus leukeut ibadahna tara tinggalieun ya sajabana tinggal laksanakeun syariatna dina agama hakikatna oge pon kitu deui hartina eta awewe teh geus jejegan ceuk teu ungut kalinduan teu gedag kaaginan hartina geus istiqomah ta eta hiji ta anu kudu dipilih teh eta
ya kedua tinggali turunanana numatak di dia diayakeun apel ka kabogoh teh naluri bobogohan teh sok apel ya sanajan kahalangan kuwalungan oge pandikeureuh wae ai apel mah tah dina apel teh ulah hayang silik kecerok wae dagang tutut leungeun ngagarayam geuning ama panginten kapungkur kitu heuh diakuek wae saha anu teu kitu tah jadi ayana apel teh lain ngan ukur hayang silik kecerok wungkul tapi tingali heula turunanana lamun urang apel kaeta hiji imah nyata kawewe teh tingali inung bapakna nah bener-bener leket dina agamana disurvei turunanana tirituna lamun urang datang apel kainya ka kabogoh pimitohaeun teh keur pasea contona salaki karek datang ti mana wae na ti mana wae sateu ngagablog karek ngagablog wayah kieu ceuk pamajikan ai babatok sia tah tong dikawin anakna tong dikawin homo urang apel kainya pimitohaeun keur gapleh keur judi atawa sanajan pimitohaeun urang harta kakayaanana loba gedongna mentereng mobil loba tapi tingali nah eta teh ladang korupsi lain lamun ladang korupsi nya ge awe beunghar bari geulis tong dikawin ceuk agama ieu naon sabab lamun dikawin ku urang eta anakna teh jadi gedena kitu teh ladang di paraban ladang korupsi hartina geus jadi sungsum jadi balung jadi baga pangawasa boga salaki ka urang der we urang boga turunan tidinya bahaya wong tua gawe wiwitan wong nomdar malakoni saha kolot anu nyen kagorengan anak insu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katungaraan apik agama nyalametkeun kade tatidinya oge bakal kaciri introspeksi na manusia paingan atuh loba rumah tangga kitu paingan loba kajadian kieu geuning ulah nyalahkeun ka Allah tapi bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan urang hirup loba bohong pasimi teu dijadikeun eta jadi kadua turunanana lamun inung bapakna datang urang teh someah sopan santun ramah tamah DP hanap asojin tawado ibadahna leket anakna pon kitu deui pinuh ku agamana tah katilu geulis nu geulis tah teu percaya ieu kana katerangan nah atuh nu goreng patut nyirieun hatena nah daya jodohna kanu goreng patut deui ya geulis ceuk agama beda jeung ceuk jelema universal agama mah ai geulis ceuk agama geulis rupana geulis hatena geulis rupana tah pecakan we kumaneh ayeuna boga pamajikan aduh alus laur hade tangtung geulis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat pruk kawin ka maneh nya maneh ini digawe pamajikan ini dagang daging atah daek alim tadi na geulis nu kitu nya loba nu geulis rupana mah gereji ka alun-alun jeung balalager deui ngajak hees oh iya daek alim tuh nyalametkeun agama mah geulis hatena kasalaki sopan santun ramah tamah ngahormatna luar biasa sabab salaki pangeran dunya atuh meureunnan pinuh awewe ku agama tak urang oge pisalakieunan cing sarua de cing saimah leuwih malahan mah ieu
taka opatna anu beunghar atur sangsara tong dikawin beunghar cek agama lain cek maneh beunghar hatena jemar ya pruk weh dikawin ku urang ya tah urang pinuh ku agama pamajikan pon kitu deui harta loba rumah tanggana sakinah mawadah warahmah runtut raus sauyunan sageges sapihanean mun cai jadi salewi mun darat jadi salebak sapapait sama manis sabagja jeung satanggung jawab pok weh awewe teh ngomong kumaha Kang hirup urang geus senang turunan geus saroleh tingali tatangga urang aya ditinggalkeun maot ku inung bapakna si Nyai anu wayahna ku awin ku akang cokot gerak kawin sabab bisi jadi dongdot eta awewe bisi jadi ucing gering rupana rada alus cokot ku akang urang kawin yuk urang anter ku Nyai urang tanyaan omat Kang hayu berang datang bogoh ka awewena pruk we kawin nu ngora jeung nu kolot akur teu silih serang teu pasea silih hormat lamun gering silih ubaran sareundeuk saiga dua tabojo kasalaki dua nana ngahormat salaki na adil ya rumah tangga na sakinah mawadah warahmah dua oge tah nu duaan teh nitah deui Kang aya randa tuh geus boga anak dua ditinggalkeun maot ku salakina bisi maraban anakna teh bisi ladang tina haram dagang daging atah wayahna kurang tanyaan kuduaan jeung akang tiluan yuk bro jadi tilu nu katilu kitu deui dadunya na nyampak rumah tangga na sakinah mawadah warahmah jeung sajabana opat atuh da moal aya awewe kitu tah lamun eueuh tong nyanung ngarti sian teu nya tong nyanung eueuh mah hiji we gereuyeuk jeung tibatan pipaseaeun masya Allah maha benar Allah dengan segala firman-Na tuh tadinya we nya Allah iya nya lamun can bisa kitu hiji we malahan hiji oge kunyin deui sulit ati dititah salat mumul entong meninga ngondoma tah gitu nah poligami diributkeun berarti can panggih da teu mikir ieu mah pamajikan sajabana ti hiji teh kunyin celemeng sulit ati goreng cacapek susuna peot wah cilaka geus eueuh araheun keur mah eueuh araheun tambah goreng patut tambah nyarekan wae eta ngaranna teh rumah tangga tumpurudes lain sakinah mawadah padahal nya agama teh tuh ulah nyalahkeun ka agama urang ieu mah dumeh ceuk agama teu dua tilu teu tilu opat nyararanung bari jeung parasea we wah cilaka balahan nu ngora neluh nu kolot dudukun wah tah eta rumah tangga eureug teh anak buah ditalengteng ka mana heula burang teuing wah marupana malahan aya nu leuwih doraka pisan mah tapi omat ulah diomongkeun deui awewe nu kumaha awewe nya teh nu kitu nu mung dipangjanungkeun anu wah goreng we hatena teh di mana datang bulan teh getihna teh kana cai kopi keun cenah diinum ku salakina naudzubillah summa naudzubillah wajarkeun teh supaya ulah nyeleweng supaya taluk lalaki Allah astagfirullah aya teh lain aya riam iya
urang mana kasep sok numawi purwa dihaturanan linggih teh nyuhunkeun kamandang ama naon ari pibojoeun kaula teh nyaeta parantos kagungan saroge tapi ieu hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun gehese ama malahan kaula teh sumpah kajen ancur tutumpuran lamun teu laksana ka manehna ama berang peting hirup nganu kulang-lang ling-ling Gusti lamun lumpat ke tempat sarengan ukur guguling anu digugulung dipake tilam ka eling eueuh deui nu kabayangkeun awewe lintang ti manehna ama najan aya keur gantina moal cara jeung anjeun ama anu pangna jadi jering nang tunggalang layung teh eta salaras ari eta istri teh parantos kagungan saroge atuh kedah kumaha carana sedengkeun ieu hate ngan ngamuara di maneh tapi da tetep ka anjeunna ieu hate nafsu teh nafsu ai nafsu teh sok mata kaduhung badan anu katempuhan diri nu bakal kacing cirihi kahiji kadua na bisi teu apal eta teh Arjuna teh lanceuk maneh Arjuna lanceuk kaula ieu nah kapan karena murid ama Arjuna kungsi ku guru ka ama tak maneh teh lanceuk saperguruan ka Arjuna teh tapi keukeuh atuh ge kumaha carana keukeuh da geus boga salaki bade dipaok gitu bro itu bade keukeuh bade dipaok muga ama cing tiasa ngawartosan ama bahaya hei Gordak Kusuma ama dina zaman baheula aya hiji raja gagah perkasa elmuna dasamuka elmuna rawa rontek elmuna pancasona sakti mandraguna gagah tapi hiji mangsa manehna maling pamajikan Batara Rama anu ngaran Dewi Sinta temahna dulur lapur baraya beak pamili leungit pencakaking masing pati manehna teu insap-insap nepi ka digencet ku gunung sonara-sonari nyawana ku bumi henteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kudu kawasa cicing di alam marakayangan ulah hayang nepi ka kitu da kumaha hate nafsu ama nyuhunkeun widi dek dipaok kuku teh sakali ayeuna we kapayuna moal puak paok deui ulah kasep cingnya eta ye pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan nu dipiwegah eta kabeh helas paedahna tanpa irup diberengan ku kaimanan jeung katakwaan ulah nyuhunkeun widi ama jadi keukeuh dek dipaling leres nyaan timalan bener timalan nah atuh make ngonang aing make digugubu ka dieu Widian ama anterkeun aing anterkeun daya atawa paduli da aing ge ludeung
lamun kekeh maneh maksud dek maling pamajikan Arjuna aing dek balik ayeuna keneh geus neuk leueur melak jantung ti samet ayeuna ti menit ieu sia lain murid aing sabodo aing dek balik sia. Aduh. Antep kalau kitu mah antep. Montong diantarkeun keun antep sudah linglung teh si Patih, ini sia. Sabab aing geus sumpah can sirina saning ati lamun can ka sorang Subadra. Paling sakuat tenaga. Waduh. Ngarahu sia tengah gugu ayeuna keneh ku aing dipesat bangsat. Nyo ieu aing lanceuk sia. Tapi ieu mah kieu sok wong becik bakal kaciri wong salah satruning Allah. Paduli aing teu percaya. Upami teu percaya kaula daek ini sote kaula mah pikeun ngabuktikeun ayat-ayat Allah nu kumaha jadina nu bener nu kumaha jadi nu salah. Ini dek make dalih naon anu penting Subadra kudu kabawa. Bawa kapila aing bejakeun ka para petugas aing di mana ini kaitu bawa Subadra ulah aya wartawan anu nyahoeun off the record. Waduh mangkaning tigala media aya di PR aya. Mudah-mudahan ulah nyahoeun antep. Hayo ini mangga bade ngapantun pasukan aing ini siap pokona aing hayang geura panggih jeung Subadra. Rampung kau tutas pangandika Hamid. Ya, wayahna we kitu hasil palawija teh terong bonteng kacang panjang jeung sajabana heuh sakali ewang we kitu nanggung cu. Bade salametan 3 sasihna garwa pangaulaan ujang. Mudah-mudahan we atuh turunan anu saloleh tur solihahnya cu anu bakal nuluykeun urang sararea iap ka Kang ilaing urang reureuh heula kitu cu. Haturan wa gorehel teh di soreang. Nah aya kubagja penting ieu hirup nyaeta wa teh tiasa silaturahim jeung urang di anu titebihna dicakeutna ucu asa arang langka wa teh sanajan bari jeung deukeut da puguh wa teh nya kitu teh awak digunyang ganying keliling Jawa Barat ucu sandreureuh kaanginan kahujanan kapanasan teh nya kitu wa teh kolot di lemur batur we ujang. Ai balik ka lemur incu geus riam geus jadi aki dek teh euy. Jadi abah ayeuna mah dek teh jang. Ai pek teh ngeunteung buuk beak deui. Butak da puguh meureun di benoan geus 30 tahun leuwih. Wa teh ucu nyaeta ngagejrak di mana-mana malahan sanes agul ku payung butut ucu wa teh sasatna geus go internasional. Jerman, Belanda, Inggris, Prancis 3 kali oge ka Amerika. Ayeuna disambung kudu jadi anak si Dadan keur di Jepang. Nya kitu teh wa teh ujang dina wengi ieu kaagehan di lapang di alun-alun soreang malihanan caket rumah sakit kitu nya su atuh etang-etang nyangakeun panglayad we kanu teu dararamang mudah-mudahan sing enggal damang nya cu wa nampi pansen kedah ngagejrak ku pokalna kulawarga besar Dinas Kebudayaan sareng Pariwisata Kabupaten Bandung nyaeta dina raraga Pekan Budaya sareng Pariwisata Kabupaten Bandung dina 2003 ieu
nyaeta pikeun ngamumule sarta ngaraksa ngariksa budaya tradisional khususna kesenian wayang golek supados ajen sareng komarakna tetap nanjeur pikeun nakis budaya-budaya dengan anu teu sapuk jeung di negara urang ya ujang. Tadi parantos disangemkeun yen martabat hiji bangsa teh bisa diukur tina budayana mun seug budayana awut-awutan bangsana ruksak anu temahna jati bakal kasilih ku junti cudog-dog tinggal ingat. Tapi geuning Dinas Kabudayaan sareng Pariwisata Kabupaten Bandung anu dina waktos ayeuna teh sasat mukakeun lapangan kerja. Itu nu isalan rupi-rupi ti kawit angean cocoan tuangeun sareng sajabina. Ujang sarua jeung uwa teteh kasab milarian kipayah keur nyumponan kapriyogian rumah tanggana sadinten. Da rupa-rupa tapi da tina gawe-gawe sanajan bari beda-beda bakal nyararambung. Nyacuk taku nyamungna ieu nepi ka ngawujud saperti nu nyieun baju nyamung jeung urang seniman da puguh urang teu di baju mah pira ku buligir anu ngalakeusih kekerebekan nyamung jeung nu boga hotel nyacuk kanu nyieun-nyieun hihid panyamung jeung urang pangabutuh urang tuh jadi si horeng pangna dibeda-beda ku pangeran boh pagawean boh suku bangsa agama golongan nyata pikeun saling hormat supaya nyararamu nyacuk ai alatna jeung modalna teh welas jeung asih silih asah silih asih jeung silih asuh nya ujang kolot dewe deuleu eta Bapak Kiai Abah Ence ani prek we di panggung nuhun biasana mah ajengan masuk ngaharamkeun nu sawarehna mah ieu mah ani prek we di panggung meureun apaleun kana sejarah anjeunna mana puguh nyebarna agama Islam di tanah urang teh wayang teh ngiring andil baheula para wali diayakeun nangap wayang tapi kudu ngeureut kikicuk mamas murang kali bret wayang dek digelarkeun di karcis ai karcisna teh lain ku duit nyaeta ku 2 kalimah syahadat atuh para wali teh mah patahan heula nu lalajo syahadat teh kieu ya cuk kurunyung kanu rek melak pare malemenyan cek wali teta sok menyan mah beulem tapi jajampeanana ieu genti entong kuhong awi laheng taku ieu taud bismillah Fatihah tuh nepi we kaki wari geuning aya di urang ge nepi ka ayeuna umat Islam memeh melak pare teh geuningan can meulem menyan mah can taud. Jadi ku ayana meuleuh menyante batu loncatan supaya bisa ta'ud bismillah Fatihah Islami we kaituna. Nya cuk. Kitu ta ujang. Natrat dugi kaki wari. Ieu budaya teh. Cenah wayang mah agama Hindu sabenerna ai wayang mah teu beragama da kai. Nu nyakalna nu beragama mah nya teu. Cenah eta caritana carita Hindu carita mana we anu bisa dijieun falsafah jeung contoh da baheula teh hese dongeng di urangnya aya legenda we ti India legenda Mahabharata jeung Ramayana bawa urang-urang Gujarat teh nyecuk di ieu melalakona can aya wayang baheula mah nyieun wayang beber heula tuluy wayang kulit wayang golek teh modernisasi tina wayang kulit ya cuk poliandri kuwali teh tak ieu ulah dicaritakeun ai poliandri teh
salaki na 5 awewe na hiji geus panawa teh boga pamajikan we sewang-sewangan tuh kasta tutup numatak aya lalakon si cepot jadi raja si cepot hayang kawin ke anak raja teh ngabunuh kasta sabab hak nu miskin kawin ka nu beunghar ai bogoh pateuna naon di urang aya cu tah kitu yang supaya ulah percaya teuing ka dewa-dewa nepi ka aya dewa perang jeung si cepot dewa dibekok ku si cepot si horeng dewa mah lain semaheun da semaheun mah Allah mung sahiji da eueuh tina Mahabharata na tina Ramayana na si cepot Semar Dawala ieu mah malulu hasil ulikan para wali bari jeung dititipan palsafah Semar hideung beungeut boda si cepot beureum si Dawala koneng jacuk sabab naon da urang mah ahli mikir sok supaya malalikir urang sararea cu rezeki ti Allah teh geus disampahkeun memeh urang gelar kadunya grapek tanyakeun ka nini ilaing lamun can maot mun aya keneh mak kitu nini baheula basa abdi can aya geus aya sampeuk cemeret geus si horeng rezeki teh geus disampahkeun ai modalna akal pikiran budi pamilih rasa perasaan pek atuh pake kari prak kari kadaek tah di urang teh lolobana mangan ukur perebut dalil nepi ka silih baeudan ai batur anu mikir gerasa mikiran reungit jadi duit sanajan saliwat mah teh reungit tapi panyakiteun coba lamun ku Allah ieu reungit dieuweuhkeun sadunya bangkrut ta pabrik obat nyamuk nya heueuh si horeng keur nu mikir berai beurang atuh mikir urang teh pikeun pepelakan ngembangkeun tina hiji jadi 2 da pangeran mangayakeun sampeu teh sasampu-sampeuna dina bab sampeu dimekarkeun ku jelema olah deui jadi aci tina aci jadi cilok ya cu tak itu mikir tejang batur mah berai berang rep peting malalikir nunyeun baterai nunyeun bohlam apa eta teh jadi kahirupan ya cu tuh itu delejang mode dalang mikir tamangi kaso-kaso 2 jengkal piraanan dipake ngejo moal asak dipake naheur cai moal ngagolak jadi keuretan dibentukkeun hulu si cepot diawakan pan jadi duit ke manehna nya cu tah kitu jang si horeng keur nu mikir nu matak cenah geuningan haram di imah aya patung malaikat moadaikeun datang malaikat rahmat sabab sieun patung tuh si horeng lain patung anu ngajentu menang nyieun jelema si horeng meureunna hirup ulah matung cu ngajentu le ibadah mumul digawe mumul ai nyatu beuki hayang hirup ku panyukup hayang gede ku pamere cing aya ka era geuning hayam ge di sapi ai geus gede jeung bisa pucak kecok mah nya cu naluri eta hayam nepi ka kitu piraku ai jelema manuk hiber ku jangjangna manusa hirup ku tah pek atuh ayeuna mah malalikir jang tah jigana geunah kana jempe kieu euy sabab jempe ge ibadah keneh jeung tibatan urang ribut dipasyaeun ta ieu meureun anu disebut nuntun Raja Wisuna nyeun pucuk tigirang teh padahal teu kudu kitu hirup mah tong boro jeung deungeun-deungeun jeung batur sorangan batur saromongan geus kieu matak moal beres-beres nepi ka purbah mana ge dijalahkeun kana pamadegan si lain
memang bener anak dorakati kolot loba tak ima ayah kolot nu dorakati anak ayah saya tidak kabeda-beda teuing otak kerdia teh kitu tah ayah kolot dorakati anak ayah awewe ditenggelan di jero eta di kantor polisi dicarekan dipariksa manehna teh reuneuh ngajuru orokna dipalidkeun ka Citarum pan manehna dihukum tak dorakati anak eta hoyo aya sia matak tong waka ngadebat oge ka aing mah ngomong berdasarkan data-data nu otentik naon anak jadah tah teu jeung hukum teh ngomong teh goblok anak jadah kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih lain anak jadah teh indung bapana haram jadah goblok naon disebut anak jadah teh anak eueuh bapaan logika sia maka jeung eueuh bapaanna teh awewe teh berusaha geser kana pager tadina ya teuing mun dina pager aya nu kiih mah kakitukeun meureun heeh pan sok digibrig-gibrig meureun geus kiih teh kacepet didinya geus we atuh tibatan dipikeun ka walungan mabikeun ka aing orok teh asa ulah diaku deui we ku manehna keun ku aing dek disakolakeun dek dipasantrenkeun jadi anak soleh mun lalaki kumaha nu ngurus kaituna ge pan kumaha indung bapana dek di Yahudikeun dek di Nasranikeun oge pecakan siang ke di mana aya orok atawa silaing incuan tak incu silaing teh bikeun ka orang utan cenah diurus engkena teh geus gede teh kitu we budak teh akupuk berpe kumaha nu ngurus tuh tempo si Tarsan aya diurus di leuweung mah geuning kitu kagalacangan tuh falsafah batur mapan kabaca ku urang teh yen alam teh kitu ta alam di urang mah sudah tidak mau bersahabat lagi dengan kita gunung gunul pasir bulistir walungan bararau laukna teu ngarareunah nya dangke mah 20 tahun deui lamun anger kieu da moal nyahoeun barudak teh kumaha naon nu disebut ngurek dangala belutna atuh da diportas disetrum paeh jeung nogna nya da teu wawuh jeung lingkungan bangsa urang mah nu matak Bapak Bupati Bandung nyaeta ayeuna teh hayang ngawangun masyarakat anu madani anu berbasis religius kultural jeung wawasan lingkungan projong ku urang ulah ditujukeun wae kana eusi beuteung wungkul ulah dahar keur lapar cekolot baheula mah ulah sare keur tunduh ulah dahar keur lapar teh tingali we jelema lapar dan nu lapar mah jang jikedewek si banyo ge tara teu nyaho kuman wungkulna kokod teh mun tabere kacuna teh nyalahkeun ka Allah tos takbir we ti Allah ugu ceuk Allah teh bongan sia teu berseka aben nyalahkeun ka aing mun dewek Allahna kitu pahakanan saha we dileg-leg peduli duit rakyat peduli duit negara dileg-leg we terus tuh nu matak pingkeun ngajarikeun pamimpin teh ulah nu lapar nya hari ulah sare keur tunuh teh tingali we nu tunuh grepek rejang hidung cing paksakeun tunuh-tunuh oge salat isya heula salat hajat heula
perangan kahoream jeung si kedua teh aya nu nanyakeun cenah cepot naon cenah manfaatna salat ngan ukur kitu we nyuman samak aya nu kitu cepot cenah bisi teu apa cenah nu sok salat mah diancam neraka we teh keur jelema nu sok salat tuh nu otakna kerdil mah sakitu mikirna padahal dengekeun anu salat diancam ku neraka komo nu henteu direpeh pikir nu salat mah karek diancam tapi nu henteu mah langsung digebruskeun itu hartina teu taat cenah naon mangpaatna salat atuh syariat nama urang teh ngeleh-ngelehkeun heula si kedul si muntangul si kelud jadi daek ngawarah-warah diri atuh sehat panteu teh meureun memeh salat teh abdas bersih keur urang-urang keneh dipikir mengrepek namun ara rembung ari abdas teh pan ngumah beungeut salagana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungetan padahal lamun urang rezeki hayang ti Allah teh kabeh kauntungan ai urang tah pedit teh kitu euy pedit teh pinter kodek ai ti pangeran hayang terus rahmat pitulung ai urangna pedit gawe pedit ibadah licik ngaranna nu licik teh apa ceuk dina dalilna ge kitu man lacaka fahu walaciku wa tuplika duburuhu ai man lacaka hartina man lacaka teh sing saha jelema anu licik pahu walaciku maka kudu dilicikan deui wa tuplika duburuhu jeung lamun teu beunang dilicikan ajong bobokongna hirup-hirup. Nah, eta teh Quran lain, hadis lain. Riwayat Bahrawi jampe ngurak belgu. Heeh. Gitu. Aing geus ngecebrek we. Kalau aing beli euy. Jeung eta awak pikerang kedut kitu. Montok punuk beberhilan hingga hileud orok. Padahal kasawarga mah moal narima jelema montok matak tong mararontok awak teh euy moal kasawarga nini aki-aki moal ditarima di sawarga mah kade heuh teu mikir sia mah padahal kaitu mah rekep dengdeng papak sarua henteu ngora henteu kolot sok di mana Qur'anna atawa hadisna di sawarga aya jelema montok aing oge nya nu matak aing wah silaing sok nitah bener ka dewek ai dewek mah dek bener dek salah oge moal aya hukuman da aing mah kai kumaha sia elo dewek teh keur ngecet wayang jeung barudak kurunyung teh tanu gelo rib-rib mawa kantong nangtung teh diuk teu punten ku dewek teh diantep merong kana ngaranna cet teh bari gigideug ku dewek teh diajak ngomong da sieun yo celengkeung teh nu gelo ngomong wah sia cenah ai wayang di alusan ari hate sia garoreng bari ini deui nu gelo eta ku dewek ditapakuran heueuh aya aturan alus ti nu gelo ngomong euy di Inggris aing di London eta nu gelo jajan hamburger make kantong ninya kantong kertas bari leumpang teh kedowok camui we ngahakan hamburger nah da eta euy geus beak hamburger eta kantongna kalah dikeupul bali luak liuk eta nu gelo neneangan wadah runtah teu wani miceun da lamun urang kitu kalawang we
eta nu gelo neneangan wadah runtah aya meureun 500 meter mah panggih jeung wadah runtah bus nu gelo tah bandingkeun jeung nu bener di urang dari urang urut baranghakan lung di mana nya halo tah nu matak didoakeun cing garelo sia aya deui euy di rumah sakit jiwa nu gelo keneh ngarariung we nu gelo ngaralobro tiluan kawas nu salalageure ngomongna teh nyara rambung aya doktorna ngaliwat cek doktorna teh geus calalageur meureun cenah geus wani ngararobro teh nu gelo teh aing ngaranna teh punten ieu bisi aya nu sangaran bisi kasabit nami kasebat asma da ieu mah nu gelo aing ngaranna teh nu hiji Udin nu hiji deui nu kadua Dulah nu katilu Med ai doktorna teh ngaliwat nanya ka Udin cenah nah ieu teh nu gelo teh geus calalageur acan geus aya peningkatan Din cek dokter teh bulan wah rada cager cenah ieu cing cenah ku Udin teguh 3 kali 3 sabaraha Din 27 cenah Pak wah jauh kene cenah ieu ai maneh Dulah 3 kali 3 sabaraha abdi ka abdi Pak nya barabi teh nya 3 kali 3 sabaraha Kemis apa nu gelo nya euy 3 kali 3 Kemis can jageun ai maneh Med bulan 3 kali 3 sabaraha cek dokter teh 8 tah cenah cager ieu mah kumaha cenah Med bisa jadi 8 3 kali 3 apa nu tadi cenah 27 dibantun Kemis jadi 8 beuki parah ieu mah hiji kitu aduh ampun isukna ngalariung deui eta nu gelo teh dokter ngaliwat deui kadinya cenah ayeuna geus aya peningkatan acan cageurna Din bulan ai doktorna teh nuduhkeun kana irung manehna ari ieu naon Din ngaranna eta nya bujang wah can cager ari maneh Dulah ieu naon tah lak-lakan oh jauh ai maneh Med ieu naon irung ya pinter maneh Med oh da dewek pacar make ieu ngomongna gitu naon cenah eta teh yang tai gitu wah parah pisan euy ampun alah napas benangnya cara olahraga teh jeung loba teuing udud henteu sabatang-sabatang we aing mah jeung kudu anger ngarokok teh angerkeun anger aing hiji Samsung lain angerkeun menang meuli lain menang mental muntong sok jago si kumaha tabieu jurus kuring aya peningkatan halus euy halus nama halus sering tadina jurus teh ngan minang kawin sia teh tukang tarompet nu kitu mah ye naon lamun dek nyerang ka musuh ulah kadeulirigag blegug ha dek nyerang ka musuh ulah kadeulirigag
sarua we jeung hayang ditakis kudu refleks contohna lamun aya urusan keur kieu ti dieu we alana entong mah jeung ditinggal we kaulah robah di posisi di teh hartina ngalelebar waktu contohna ti dieu we ala contoh goblok mun ngaburi nyai kitu aing teh ngimpi naon beuceut euy aya nu jiga dewe kebeles satu kalangkang aing gitu